sing bungah ieu mana, sing bahagia ieu mana ketika resep keneh ngaos. Naon margina? Hidup di dunia hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, besok, kur 3 poe. Saur Kangjeng Nabi Isa dina kitab Minhajul Abidin karangan Hujatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, teolog dan filosof internasional. Dunia ini hanya 3 hari, Pak. Kamari ayeuna isukan. Kamari geus kaliwat, teuing loba taat, teuing loba maksiat. Ayeuna keur dijalani hees wae. Isukan teuing dugi, teuing moal. Leres. Nah, jangan sampai ada perkataan menyesal di akhir. Kesempatan dari Allah manfaatkan sedemikian rupa. Karena zaman geus asuh ke alam akhirat nyariosna pasti kieu dina hamim saja. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna mukinun. Cek eta jami Gusti geuning surga teh bener aya panya teh kiai teh bohong, geuning neraka teh aya panya teh ustad teh wadul. Wayahna Gusti abdi uwihkeun deui ka dunia na'mal soliha rek migawe amal soleh nu geus maot sadayana hayang balik deui ka dunia kurang bekel.